Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan alhamdulillah tebang dangu deui sareng Mang Maman. Kumabaraya sadayana sarareha mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui baraya neuraskeun hanca garapan anu kiwari katunda tina cariyos kalayan judul Curi Buntut Nalo. Karangan Bapak Entang Sumarna anu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca anu kiwari urang wangsulan heula sakedap. Kalangkang dang daunan siga hari rup aroyag rasa nu borangan mah meureun jiga jurig bae. Sora lalai kadengena ting caricit di luhur tangkal caringin ditambahan ku sora bueuk jeung si tuncuing sok matak nambahan keur mah loba dedengnya nu pikasieun katambah harita aya anu ngolebat di lebah kuburan bapana pisan anu rupana bodas jeung disada hos-hosan. Baraya kaum dangu atuh eni beuki muring ka bulu pundukna malah adun oge harita nenjoeun kana lebah kuburan bahna di itea ngolebat aya nu bodas bari disada. Bulu punduk adun cara rengkat geus boga teug dina hatena boa-boa beja teh nyaan atuh geus teu dipikir panjang deui harita leungeun eni dibedol deregdeg dibawa lumpat ka kaler mapai galengan sawah. Dibelaan blug-blug labuh geus teu dirasa ka nyeri deui. Tina bakating kusieun mah esang ngoprot bitis ngeleper tambah lumpatna bari ngalieukan ka tukang aduh manis sababaraha kali ti kudawet sukuna da teu nilik kana incakeun. Baraya sadatangna ka lempurna eni geus gegeruan. Ma, buka tulak ma. Sorana oge gogorowok tarik pisan. Memeh indungna nembalan. Harita jelema nu keur ngaronda di dinya nyalampeurkeun bari terus nanyakeun. Aya naon Edi? Biasa ari geus ribut kitu deh. Aya jurig. Ceuk Eni siga reuwaseun. Di mana? Di astana dina handapeun caringin. Eta belah kidul. Nya, di dinya kuburan Abah. Uluh, buah-buahnya nya. Tadi sore kene geus aya beja kitu deh. Majar di lebah dinya aya jurig nu geus ngugudag nu keur ngaliwat deh. Ayeuna aya beja kitu deui. Cing hayu batur-batur urang teang kadinya. Ceuk ronda bari unggeg. Embung kuring mah sieun, jawab baturna. Ieu naon? Sieun jurig astana.
Piraku euy, aya nu hirup make sieun ku jurig mah. Geura pikir kumaneh, kapan jurig mah kajajaden tinu geus paeh, bisa deui maju ngarigig nurutan urang. Nah naon anu rek dipikasieun deui teh, itu mah geus jadi roh halus. Syaratna boga nyawa tanpa badan. Tapi kapan urang mah kumplit beleger keneh, piraku rek sieun kuno kitu mah euy. Montong wawanian gitu si laing teh euy. Lamun si laing lu dengan mah atuh nambah teang ku sorangan ka astana dewek mah teu sudi sieun papanggihan. Omong baturna nu saurang deui. Oh, bek bae teang ku si laing sorangan da dewek mah sieun di korowot boo. Ceuk baturna nu saurang deui. Aya nu ngaronda baroda seuli mah atuh keur naon make daraek ngidar lembur sagala rupa. Geus we ngajedog di imah atuh betrak betruk katungguan badag gede kajadian. Wah, si laing mah kana kitu bae. Dewek mah geus bosen kana kitu badut mah. Jeung barina oge hanas pangsiun. Dewek diturunkeun 50 perak dina sajiwa. Ngurut dina beas cenah. Tapi ari harga beas geus naek 4 perak dina saleterna. Madak lieur beki teu mahi bae euy. Bingung ngatur. Piraku ari kudu ngabubur saumur-umur mah. Ngarah babareuhan deui. Kapak cawe ayeuna jadi tukang buburuh ngaronda. Lumayan keur ngabanjel-banjel kakuranganana. Da ari keperluan saboboe mah lain ngurangan kalah nambahan gaji nu ngurangan sote. Ku pamarentah dikurud 50 perak sajiwa. Ku kituna atuh boro-boro patepung jeung pamajikan teh ya. Nu bener mah saban peuting ge gering. Maksude garing. Ceuk baturna bari seuri. Papari ngomong mah euy, unggal peuting garing tapi nah pamajikan si laing ayeuna geuning keureuneuh deui. Ceuk baturna bari seuri. Lain ku dewek eta mah euy. Oh saha? Barang gawe bari ngimpi. Ngomong deh sok ngasabrak kitu. Dina jurig los-los kanu kitu batut. Ceuk kapala ronda bari milu seuri. Wah pamajikan si laing oge ku jurig impian euy. Kudu aneh. Aneh kumaha euy? Aneh we teu siga urang geura. Moal nya ari tarang buluan, ari hulu siga baba sadar buleuneng. Ih, siga jawa sugan teh nyarita teh horeng bulak-balik dekok. Mong baturna bari seuri. Atuh hari teu dibulak-balik mah meureun tutung sabelah. Da belum peuyeum nya. Ceuk batur bari seuri. Untung nyarita anu kitu batut bae ah. Geus teu araraneh ceuk urang kulun mah. Piraku daya kabosenan mah. Hayu agur ayeuna mah urang larajo jurig teh ka astana. Omong kapala ronda nu ludeungan. Ayo atoh, siawa baturna kapaksa lantaran diajak ku kapalana. Yuk atuh, bari urang sakalian menta kode buntut. Sugan we panggi jeung jurig mah meureun basangan urang moal kalaut bae. Bring ronda nu opatan teh harita laleumpang ka kidul. Maju ka palebah kuburan Bah Nali teh ya. Leumpangna bari nyorotkeun baterena. Tapi hari dina hatena mah harita teh tayaan uregreg bageuh. Tetep bulu punduk namah ting saria kukurayeun.
Da diludeng-ludeng oge ari kasieuna mah teu leungit sabab kakurung ku beja sarieun ku jurig. Baraya kaum dangu nya kitu deui harita Eni jeung Adun oge teu tulus asup ka imah kalah tuluy nuturkeun ka Ronda dea. Majar maneh cenah panasaran naha nya bapana teh geus jadi jurig. Ulah ukur beja wungkul da manehna oge hayang nyaho. Ari tadi mah sieun soteh pedah keueung aya batur nuludeungan wantu eta kapala ronda di dinya teh veteran wungkul. Baranyai sorot batre ka anu poek sabab eta anu ngaronda teh pada mawa batre hiji sewa. Baraya kaum dangu harita Eni jeung Adun barang milu arasup ka astana kana lebah kuburan anu taneuhna beureum keneh. Harita geus disebrot ku sorot batre barang baranyai euleuh nya bae harita teh aya anu ngayapak anu jolna tina luhureun kuburan pisan ngagayabag bodas bari disada hos-hosan. Baraya sararea mani ngagebeg reuwaseun nenjo kitu mah ngan kapala ronda anu ludeungan teh harita anu ngayapak ka luhur teh terus disebrot ku batre. Waduh deh, wanya deh, we aya jurig, mana horeng gening entuk bodas jaluna. Nah, entuk sahan udara diampikeun deh. Nah, wayah kiwari aya keneh di dieu, siga teu butuheun bae gening. Omong kapala ronda bari seuri koneng. Naon eta nu hibar ka luhur teh? Geuning siga entog ceuk baturna. Eta oge entuk, Jawab kapala ronda. Lain jurig nu ngarugpakeun endog mah. aku teuing. Loba bejana yen bangsa jurig masuk bisa gonta-ganti rupa buat teuing ieu oge saha nu nyaho euy. Endog mah tetep endog bae oi. Yuah, urang ngider deui. Kernaon make nyoakeun entuk jurig sagala rupa. Ceuk kapala ronda bari seuri. Lain rek minta kode buntut ya. Monya rek minta kode ka entog mah euy. Hah, mana sina ayeuna teh bakal kaluar sioh entog. Ceuk baturna milu ngomong bari seuri. Barina oge tong percaya teuing kana sio. Sabab loba nu sulaya jeung buktina gara nu saminggu tukang oge majar maneh teh siohna si satu nu panggalakna jeung pangtelegesna disangka mah maung atawa naga ari koceplak bijil beurit. Bener cek juru tani oge kapan ari beurit mah sato nu panggalakna jeung pangtelegesna da ari maung jeung naga mah tara ngalebok panganan sawah. Soal sioh mah ulah dirumuskeun teuing di zaman kiwari mah loba kode nu torojolna ti bandar ngarah masuk kandang. Komo eta mah bandar soang. Nah ya bandar soang segala rupa euy. Bandar soang hari pasangan sok dipacok mah sabab mun beneran macokna masuk kandang manehna seuri bari ngabubur tapi lamun macokna nyabak seuneu loba tukang pacok
tuluy kalabur boro-boro bisa ngabubur, tara tembong bujur-bujurna acan. Jembe, era kaos lain bagian keamanan baik, make nyaritakeun soal gitu sagala. Ceuk kapala ronda bari tuluy leumpang ka galer dituturkeun ku sararea. Atuh dah kapala ronda mah tara pasang buntutnya. Ceuk baturna semu ngocok. Ari pisang, ari pasang ijeng mah osok, ngan kudu boga elingan euy, ulah kamalinaan bisi siga bahanali. Ih, bayi dari nepi ka kitu mah. Badaya kaum dangu harita kapala ronda karek nanyakeun ka Eni jeung ka Adun ieu pokna. Ari marane puting-puting gareng laratang, tas di marana. Wangsut nongton ti Taman Senang, jawab Adun. Nah, balik waya kiwari. Kapegat ku beja Pak Gadon ngehuleng heula di caket warung Mang Tolib. Panginten aya saja mah da sieun dipegat ku jurig teh bongan ka abdi aya nu ngabejaan majar maneh teh tadi aya nu diudag jurig tah ku kituna abdi kasieunan teuing. Da sungut jelema masuk sanget. Ieu leuwih tarik tibatan goong harusna. Komo di lemah urang mah da deukeut ka imahna tukang ngarang buku da pelawedan. Paur heug we dibukukeun geura. Ayeuna ge boa teuing Pak. Ku anjeunna keur dijieun buku tak bisa biasana ari pangarang masuk ceuli lain tahun. Teu paya nenjok kajadian nu rada aneh sok dikotret. Patak paur hirup deukeut jeung pangarang mah sok ngabejakeun Rusiah batur dina bukuna. Nu matak dewek mah embung wau jeung tukang ngarang buku mah bongan sok ngucah ngacehkeun Rusiah batur. Luhung basa lamun dicaritakeun kahadeanana. Kahadeanana mah eta cilakana teh ku caritaan kagorenganana. Pek ditulis dijieun buku mata kuirang saumur-umur. Nya tukang ngarang mah lemes tapi deleka. Ilaing dibejakeun geura ku dewek. Bongan geus ngomongkeun kuring ka bangarang. Komo kekecap deleka mah. Kira ku ngaran si laing teu parantul dina bukuna geura. Da ari bangarang mah tara payah ngewaan ka jelema. Sok tuluy ditulis. Ontong euy. Ngontong dibejakeun ka si bapa sararea. Bisi ambekeun ka urang keh geura. Leuheung ari ukur jurig nalona mah dibukukeun teh. Mah lamun ninggang ngaran urang dibukukeun. Majar teh cenah nu gelo nalo. Kolot-kolot teu boga pikiran. Teu ngarti kanu bakal ngaruksak akhlak. Lain mata kuirang ari kitu. Nya jambe bisi kadengeun ku bangarang. Hewe nu resep pasang dalu dibukukeun kabeh. Baraya kaum dangu keur waktu nu ngaronda ngaromong gitu teu karasaeun deui harita Eni geus nepi ka buruan imahna. Ari nu ngaronda mah terus ngalider ngurilingan lembur sarta Eni geus asup ka imahna. Oge Adun geus balik ka imahna geus mereunah masing-masing. Baraya sadatang ka imahna harita Eni digelendeng ku inungna.
cenah ulah sok kamalinaan teuing ulin ti beuting teu hade pikeun budak parawan mah sabab pikeun awewe mah beda deui jeung lalaki. Moal mata kawiwirangan lamun reuneuh teh mangkaning kapan lamun budak parawan pek reuneuh matak mawa wirang ka sararea keur mah bapa geus eueuh atuh ulah sok nganahakeun teuing. Baraya kaum dangu digelendeng kitu ku indungna teh eni mah kalah ka ngambek kalah maling ngagelendeng ka indungna majar teh ari jadi kolot mah ulah sok bawel teuing da manehna oge bisa ngajaga diri sorangan. Ngomong kitu teh bari tuluy ngagelehe ka pangkengna terus numpi lalamunan kitu munggah kalolobaanana budak kiwari mah sok tara nampakna sehat kanyaah di kolotna pangrasana mah bener sorangan bae. Malah eni mah disanggeus bobogohan jeung adun manimeh saban peutin sok ngadon ulin ti beuting jeung kabogohna teh ari balikna rata-rata sok tengah beuting bae malah tampolana mah sok balik wanci janari. Lamun digeunggeureurkeun geus jadi kabiasaan pisan jadi malik ngambek ka indungna teh beuki lila beuki wangkelang bae dapang ngarasana taya anu dipikasieun. Rai poe tepung minggu ganti bulan 2 bulan ti harita bisa enggeus nabahna limaot kaayaan di lembur babakan beuki harengheng loba beja anu lain-lain malah geus loba anu manggihan yen didinya harita teh aya jurig nu ajlok-ajlokan bodas make boeh kene. Baraya kaum dangu ari biasana dina saban Salasa Jumaah geus loba nu kawenehan manggihan malah ku jelema nu waranian mah kungsi diarintib sagala anu jolna tina kuburan Bah Nali. Ayana kitu teh atuh lembur eta jadi loba nu naringkeb maneh carang wani liar lamun meneran dina malam Salasa Jumaah mah da sarieun panggih jeung jurig dea. Baraya kaum dangu malah eni oge sasat anak Bah Nali tulen ari geus ngadenge beja kitu mah yen bapana dea jadi jurig geus teu pati wanieun teuing ulin ti beuting da sanajan ka bapa sorangan oge ari geus jari jurig mah geuning sieuneun. Poe teh asa nyerelek tutug minggu datang bulan manimeh henteu karasa kudu ngarandapanana sarta di lembur babakan beuki lila beuki ujrud narekab ka mana-mana sohor kasaban polosok kamasyhur kasejen lembur yen didinya aya jurig gara-gara buntut nalo nu paeh ngagantung maneh. Baraya lamun ngaliwat sorangan carang wani ludeungeun kudu bae aya batur tambakeun tetembangan malah sok silih dagoan mun liwat teu boga batur kudu bae kawenehan
Lebah dinya papanggihan jurig nu ajlog-ajlogan nyungcung bodas make boeh saukur lebah beungeut nah. Ceuk nu enggeus manggihan mah katembong letahna ngelel sarta matana molotot, buukna oge ngareuwig sarta palebah beuheungna ngagugusur tambang keneh. Malah eta nu manggihan loba nu pias kasima kawas nu kasetrum jurig beut milu mata molotot tuluy lumpat asa tarik siga nu notog-notogkeun maneh padahal ukur ngeteyep dina bakating kasima. Sarta sakapeung mah aya nu manggihan kawenehan komo lamun keur sorangan sok tuluy nyingsieunan maneh teu karasa wer-wer kiih nyaho-nyaho geus kotombol bau nyedek kana irung ngagayot dina calana. Baraya kaum dangu rupa-rupa nu manggihan daya nu mangga pulia rata-rata tuluy sawan anu kukubuk wani ge tapi ari gok jeung jurig kasima suku ngaleper keur nangtung tuluy diuk bari walah-wah weuleuh gegeroan menta tulung. Itu watekna nu panggih taya kolot taya budak mun panggih terus kasima ngaresang siga muriang ngadeg-deg ngabirigidig ngadak-ngadak bulu punduk ngajeuwid asa ngandelan. Jurig melotot, Jurig gantung, jurig ngelel, jurig melotot. Itu kacapangan di lembur eta anu geus jadi sabiwir hiji. Mata kear balarea lembur singkur banonoban jurig anu nyiliwuri setan anu milu mija pipilueun ulu biung bauk buruk milu mija margayang anu pae henteu sampurna siga panasaran kene. Baraya kaum dangu bareng dina hiji poe Mederan kasorenakeun panon poe geus eureub-eurepan sorotna anu sabelah harita katutup gunung demi nu sabelah deui jiga anu keur ngagugupai ngantun tugas rek baturai paanggang sapeuting jeput. Hujan leutik ngaririncik leler katebak ku angin langit anu semu biru katumbangan katumbiri si jiga anu nutug leuwi pajar teh taraje emas widadari rek marandi bedug ditajuk nurugdug nutup bedug terus adan mepelingan kabeh umat kudu sadar sarta insaf rek diajar jalan hade muka lawang narawangan ngarah wareg di sawarga gedong mulia kanikmatan. Baraya bada magrib geus kaliwat hujan anu girimis teh siga taya kabosena kalah beuki ngaririncik siga anu milu berat. Langit mendung bangun pundung bongan loba anu bingung keur mikiran kode buntut cikaracak milu cekcok milu ngarumuskeun angka saban imah ti ngahariu. Cekcok jiga milu kebrok setan milu emprak akhlak suci kabebatot di bawah nyasar hayang untung tina enteng teu harti ka jalan buntu nu akhirna mawa buntung mun kurang ati-atina
nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Baraya kaum dangu harita mabiut keur diuk tina samak bari nyeupah ngabulai nyagigir tampolong kaleng paranti nyiduhna. Hari ini mah geus ngagelehe di pangkengna teu peureum hayam da ari kana sare mah jajauheun keneh. Harita mah keur ngalamun ngumbar lamunan nyawang kadeudeuh hatena hareupan pikahareupeun. Sorajang kerik jeung sasatoan nu laleutik harita mah simpe tiriseun teu disarada da katinggang ku cidu hujan liangna ge kakareueum ku cilencang anu ngumplang. Hawar-hawar nu kadenge ukur babaungna anjing meulah kasimpean peuting sok matak nambahan keueung. Baraya kaum dangu keur kitu. Di luar aya nu leumpang kekedeprukan sarta ti palebah pantoh tuluy bae pupuntenan. Punten kulan, punten ma, teu acan garulem, cenah bari ngeterokan panto. Saha? Omong mak biut bari nguliat cengkat. Sarta terus bae muka tulak panto nu disorog ku ruyung kaung. Barang brai panto muka. Eureuh geuning urang Cibuntu. Lawas ti lawas mani karek tembong deui ka dieu yeuh. Ceuk mak biut bari seuri. Jak tos mak, jawab nu ti luar. Semah nu ti Cibuntu teh nyaeta Padamiri sobat salakina nu kungsi maruja ka karamat di Manggahang hayang meunang buntut tapi jadi sambutut kabeh ka laut tuluy camberut. Mangga cali kalebet kulan. Baraya Padamiri opatan jeung baturna. Harita tuluy arasup ka imah bajuna lalencis baraseuh kek dariuk bari nyusutan cihujan nu muntang dina beungeutna diusap-usap ku tangan malah aya nu ukur diusap ku dampal leungeun bae. Baraya mabiut diuk nyang hareupan semah bari tuluy bae nanya. Pade araya naon ieu teh hujan-hujan rumpaheun nyasab ka dieu. Mak asa rareuwas teuing tara-tara ti sasari make ka anjangan ka peuting-peuting kieu teh. Aya perlu we mah. Jawab Padamiri bari seuri. Geuning ieu mani nyandak rencang sagala. Nah bade teras angkat ka mana? Sejawe ieu mah mak hoyong nganjang ka dieu. Atuh nuhun ari kitu mah mung emak masok rada leuwas we ari kadongkapan sanes wayah kieu teh. Gancang nanya ngasik nampi. Nah aya pikeun saeun naon atuh. Omong mak biut bari neureuy cidu. Ulah ruas-ruas mak. Sanyana mah ieu cita-cita deh geus aya 2 bulana. Kuring hayang nganjang ka dieu teh ngan edas we kuloba halangan pisan teu kitu teu ih kieu teh ya. Geuning sok aya-aya bae ku kuda anu sangsara mah. Ceuk Padamiri bari unggeuh. Nya sok kitu eta teh biasana keur bangsa urang mah kaum gembel sok teu ku henteu
Ngomong mak biut nyambungan. Lurus gitu mah eta teh. Nah pada miri waktu bapak budak maut henteu angkat ka dieu ku ama teh kacida di arep-arepna da taya deui kapan sobat medokna lian ti salira. Baraya waktosna barantosep. Apunten dina samudaya kalebatan gagirangan sareng kaluluputanana. Mugia kusadayana dihapunten sareng hapunten pisan bilih aya suanten anu tina latar belakang nyaeta backsona isi aya gedrak-gedruk naon itu ieu hapunten we. Baraya kaum dangu sareng hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketiga bingan anu paranto subscribe jeung anu paranto satya. Mugia cing janten amal ibadah anu langkung sae sareng ieu anu ngarang buku teh mugia sing jantenkeun amal anu ngocor tuluy. Mung sakitu bae wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten sakali deui mung tiasa hiji-hiji. Syah